anak mereka kolot bayu krohulimutin tabdilun pi ati-ati usulin jeung makruh ka anak anu mere leuwih tina barang bere kanu jadi kolot tibatan nu sejen. Nah, lamun kolot lalaki mere 1 juta, kolot AWG bere 1 juta. Tong dibeda-beda. Sarua anak meneka kolot ge kitu. Dibeda-beda makruh. Teu meunang ganjarannya. Nu sakitu gedena anak mereka kolot, lamun dibedakeun kitu jatuh makruh, akhirna teu meunang ganjaran. Saruakeun. Wa in ba'du senajan nyata jauh selain kolot lain bapa deui aki 500.000 atuh nini ge 500.000 tong dibeda sauni zakar wa ghairuhu sarua wae dina pada makruh nyaeta mere leuwih ka sebelah pihak rek nu kalalaki nek nu ka awewe nah tu sarua kecuali tadi teh tapaut diajatin beda kabutuh ngecek anak teh abah mah 1 juta we nya gitu pan mama loba kabutuhna itu geus si abah mah jeung ngaroko doang iya tuh tanya mama rek 3 juta kecuali gitu awadlin atawa beda kautamaan gitu beda keutamaan abah nama kiai mana lain teh beda jeung malah kola jamu saur sekelompok ulama yahrumu geus lain makruh deui eta ngabeda-beda barang bere kitu haram ai haram mah doraka berarti ngabedakeun anak mereka kolot mereka anak dibeda-beda doraka lamun ceuk jamun